Tah, tapi lamun agama tuh bisa ditambahan bersantri adan di Masjid Al-Wusta. Ayyana sholat, Bapak RW harus sayang. Wah, diusir langsung diturunkan toakna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ustadz mau membawa seni ayat cerita nanti orang ceritakan di akhir tentang pawayangan dia. Nah, simpuling badai manggil lah partner, badai ngadugikan ayat-ayat Allah terkait tema menyambut Ramadan sareng peringatan Isra Mi'raj disarangan ku Mang Cepot. Nyugun keprok kan Mang Cepotnya tuh. Itu maskernya warna pink ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dara ramang sadayana. Salah rehat Ibu. Mudah-mudahan nu ngajawab salam si panjang umur. Serejekina, Amin. murang kalihna sing soleh-soleha, Amin. hutangna sing kabalayar. Amin. Oh kita tarik Pak Ustaz. Eta teh nu tarik Amina berarti gede. Gede tanaga. Suzon. Sehat kan? Alhamdulillah saya Pak Ustaz. Eta migeuleun Nyawan. masker warna pink. Kayak hati aku Pak Ustaz. Tadi mau masker wae tuh buka heula, maskerna buka heula. Nyawan buka celana. Masker, iya masker celana jero iya. Masker Pak Ustaz. Itu masker anu ayeuna gitu. Oh ayeuna. Mun da abdi mah taat kan aturan pamarentah itu Pak Ustaz. Mantap. Mantul Pak Ustaz. Mengikuti prokes ini namanya. Ya, mengikuti prokes prokocot kesehatan. Prokes teh protokol kesehatan. Oh, prokes teh protokol kesehatan. Hah? Prokes. Prokes. Protokol. Kol. Hijikeun. Prosotkeun. Saya bukan Pak Ustaz. Karena mah mengikuti aturan. Sumuhun abdi teh. Kemarin memang 6 bulan 1 tahun ke belakang Om Luhut ya, bukan Omikron, Om Luhut ya. Nya, Om Ikron jeung Om Indro itu teh Pak Ustaz. Nya. Om Luhut, Pak Luhutnya dan jajaran pemerintahannya memberlakukan PPKM. Aturan teh kan supaya masyarakat selamat. Oh. PPKM itu singkatan PPKM. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ibadah dibatasi, sekolah dibatasi, dagang dibatasi, di pabrik supaya corona teu menyebar. Ari abdi mah beda PPKM nate. Naon cek Akang? PPKM. PPKM. PHP-keun pamajikan kami toha. Apa majikan di PHP-keun kami toh? Irit beas 2 bulan deui. Kemana wae? Malahan mah aya PPKM ieu mah ceuk budak anu keur galau. PPKM cek budak nu keur galau. Mohon Naon? PPKM. PPKM. Pernah perhatian kemudian menghilang. Eta teh ngaranna di ghosting. Tah eta rungkan sayangan. Itu belum terungkap saya. Subuh itu Jadi rupa-rupanya singkatannya. mohon. Ngan kieu Bapak Ibu di Mandalika, mana Mandalika teh? Lombok ya. Ayeuna tos bade dibuka
sirkuit baru. Oh. Kemarin di Papua PON dibuka, acaranya besar, dibuka ke pejabat negara. Artinya acara-acara tertentu yang sifatnya besar juga sudah dibuka, apalagi Raja Banu model kieu artinya Laras dibuka deui. nya da Bapak Jokowi oge samemeh ngayakeun pon teh ngaWA heula ka abdi teh Pak Ustad. Sok kenal, sok dekat. Sumohon. Emang sahana akan? Eta teh Bapak Jokowi teh eta teh dulur abdi Pak Ustad. Dulur ti mana? Harita abdi teh keur ka Istana Negara. Abdi teh amprok we nya sareng Bapak Jokowi ditaros ku abdi teh. Pak Jokowi damang saur Bapak Jokowi nate saudara siapa saudara tuh dianggap dulur abdi teh Pak Ustad. Alhamdulillah diangkat abdi teh bagas Lain dianggap dulur. naon. Pak Jokowi nanya ke akang saudara siapa teh maksudna Anda siapa? Mang anda mah henteu milu harita teh Pak Ustad. Tapi Mana wae? Buka heula Mas Kirna, urang ceramah ya. oh gitu. Mana Pak Ustad? Punten nya. So buka heula. Data gitu atuh. Bisa Lain aya geus dibuka mah cekasnya jang. cekas lampu kanan kiri cara angki atau pakai lighting kan. Cekas teh singkatan hartina cepot kasep. Cekas, cepot kaset. Sumohon. Kaset siga saha? Dina ieu siga saha? Si Bogel. Saha si Bogel? Mana Bogel teh? Ayah tuh dulur akang kemarin. Salila 20 tahun para panggih di dieu abdi terus. Dulur abdi eta ya Allah ya Rabbi. Abdi atuh jangan ka AA teh ka dieu. Kang, Nya urang teh aya di mana ya teh? di Cicameuh Pak Ustad. Hah? Cicaheum. Oh, semua Cicaheum. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Ustad tadi udah kenalan. Ya. Sami sareng Pak Haji di dia namina Ustad Ramdan. Oh. Ya, kan aya kana orang kenal di akhir. Akang namina saha? Perkenalkan, nama saya Aldebaran. Biasa doa. Ini Aldebaran banget bengep kieu. Astagfirullah. Mas Al itu Mas. Mas Al itu Pak Ustad. Ibu-ibu kira rapaleun. Aya kegiatan nana sunatan Mas Al eta teh biasana teh. Sinetron masalah bro. Ulun. Sinetron karena sampai ibu-ibu geus 360 episode can beres-beres. Aku merindu, yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku. Aku meminta walau tanpa kata cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Ku hayang yang randa. Baik Cilangka ke pengajian yang randa. Ya sugan we di dieu aya randa gitu tak Ustaz. Seueur. Seueur ibu. Aya randa. Randa ngora aya. Nah randa ngora. Randa kolot mah hoream ngurus abdi teh Ustaz.